Iya dongeng nyeritakan si Asep orang kampung anu kawin ka Neng Mary orang kota. Mun di urang mah Mary teh nu sok diangon teh geuning. Mary. Eta maksud aing teh. Lain atuh ieu mah Mary ku ye euy. Nah, hiji waktu si Asep teh balik ti kebon. Neng Mary keur di imah bari nyeuseuh. Cik si Asep teh cenah ka si Neng Mary teh cenah. Neng, cik yeuh cenah. Panggieunkeun sayur cenah tina ieu yeuh cenah tina ibu. Neng Mary kan orang kota, ngomong lagi bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Apa itu cenah? Aa, iwung itu. Iwung ini semacam awi ngora. Cobalah di sayur cenah gitulah. Saya nggak tahu caranya, Aa. Atuh gampang sok cenah kumaha urang bejaan. Nurut we Neng Mary teh da maklum heuh urang kota teh nyaho naon teh geuningan. Jeung soleh deui, tara loba protes. Lah, dijieun we cenah teh sayur. Tuluy diasaan Neng Mary teh. Aduh, ini kok enak banget ya sayur iwung cenah gitu. Ya pasti atuh Neng. Ini masakan orang Sunda Neng, sayur iwung cenah. Cek si Asep teh. Nah, besok kita bikin lagi ya cek Neng Mary teh. Iyalah, ntar bawa lagi iwungnya cenah awi ngoranya dari kebon cenah. Siap. Nah, kacaritakeun we ku isuk. Ai si Neng Mary teh meureunannya hayang kapake ku salaki teh hideng inisiatif sorangan cenah maksudna mah. Nah, mahudangkeun salakina si Asep lu sare. Ini Neng udah bikin sayur iwung cek si Neng Mary teh cenah. Cobain deh sama euy. Gitu tah. Ya tah ku si Asep nyokot sangu haneut biasaan. Nah, aya digegel teh ngabeletrak euy. Iwung teh serada teuas cik si Asep teh cenah. Neng Mary, ini kenapa sayur ini kok ngabeletak begini cik si Asep teh cenah bari semur ada linu meureunna huntuna teh cenah. Aduh, kenapa ini itu sama kok cenah bambu awi cenah. Si Asep teh penasaran. Dari mana ini awi cenah? Itu dari luar cenah. Ditempok si Asep teh. Dah heueuh eta mah pager dirarad dah. Neng, atuh ieu mah lain iwung, Neng, ieu mah awi kolot. Terus si Neng teh cenah. Kirain bambu muda udah enak, apalagi bambu yang tua. Si Asep teh, kumaha sia Neng.